Siap kumaha jeung rek ditabrak sagala. Saya nuneun ieu di dieu. Kan kita tadi geus di dieu. Oh, Ada. Halo nangka kesayangan aing, cau aing kumaha kabar sia tah? Sarehatnya. Ngajar ada gua sama ditanya teh. Ini teu sopan kan undungan teh sia mah. Tarik gedenya sih ya. woi, mau cuma Aisyah kenapa nggak di kebun kieu? Keur ngising. Banyak ngising di kebun Aisyah. Atau kumaha aing lah padahal make kebun aing. Mau anu nyalekan aing. Ya, Aisyah lain gitu sih. Benak mau di kebun ku daun di kieuan Aisyah. Kumaha aing mah atuh lah. Mun sia anu ngising di dieu, cek lokar eta ku aing beung sia. Ari sia, emang aing jelema gelo ngising di dieu. Lain sama emang geus gelo tah. Ih, eta sia ngomong meni geunaheun kitu. Sepakat salah. Rek daun nongkrong di kebun aing. Bisa kejang-kejang kan angka aing sia mah. Ari sia eta ngomong, mana ada nangka bisa kejang-kejang. Lieur sia mah. Ya bisa lah. Aing oge mun teu wau jeung sia bisa kejang-kejang bale lompat aing. Sia ku aing suk-sukeun sia ka handap. Manya nangka bisa kejang-kejang. Dulu tuh aing sakieu kasepna. Kasep terus sia mah nya heueuh kasep khusus rancan di Kubas sabulan sia mah. Sia ngomong teh aing mantog sia mah. Usah mangkat lah. Rasa jembo sabun. Duh, goblok teh ka mana sih bujangan labuk teh aing capek nanyangan. Ari sia di itu mah di jalaneun. Sok neng. Aku hampura. Kagak rek nanya ieu. Nanya naon? Ningali si Ujang teh. Nyaho tuh yuk coba tanyakeun ka mana. Atuh aing kudu ka imahna mah capek atuh lah. Nyaho apa sih anu neanganna? Panjangna situ heueuh lah. Heuh aing rek ka kebun heula. Aduh sia mah bobogohan teh di kebon siga nu rek ngalanang ka wae. Ih, kumaha aing we? Oh juga atuh lah maneh indit. Sing sarhat sia nya. Beta rek dijual ku aing saja ngalamar si Bebeb. Ngaplog ngeunah ya. Kumpul keur kasep banget aing ya. Oh, kamerana aing teh nya nu mana ya? Halo guys, jadi aing keur maturan tatangkalan aing ya guys di kebun. Tuh aya tangkal nangka, tangkal cau. Ini apa guys? Papaya guys. Menikos pembentukan seneng guys. Anjir. Kenal sia man? My darling. Biasa, aing keur ngeplog. Mumpung banget aing keur kasep ya. Genit sia mah jadi lalaki teh. Pungguh kieu, boga banget kasep teh. Hayangna munculna kamera wae. Hayang utah aing, boga banget goreng patut ge. Sembarangan amat sih ngomong gitu ke aing, Beb. Lamun aing teh kasep mah saya mungkin ada cinta aing. Aku masih ya we. Bisa diuk lah. Woi, yo. Aisyah masih di mana? Garabut aing sia tidak di mana tuh tadi ku aing dicariin. Aing teh di kebun si Iman. Aing teh tanya terek. Apa tuh di ditu ngapa daun nangkana geuning anu asak, cuman makhlukna di ditu teh nu penghuni eta kebun. Sebenarnya jadi itu. Aduh, aing teh jadi. Mama bedug aing sih di kadek aing. Hade oge sia di kadek ngara aing teh lieur aing teh tadi neneangan sia goblok kukulilingan. Hari sia tuh nabet neneangan aing musingkeun teh. Geuning sia teh butuh keneh ka aing. Nah, sia ngabacot teh. Wes, kalem semua meni erosian gitu. Lain erosi emosi. Oh, emosinya. Neangan naon sia? Meni bingung pisan. Beb, Aisyah ka dieu teh bawa naon tah? Henteu man. Rek naon atuh ka dieu aing teh bawa naon mah? Heuh aing poho. Alah, emang teu niat we sia mah. Beneran aing mah poho man, biasana ge urang lamun teu poho mah sok diringkit. Oh lah, geus hayu balik. Hayang mandi ya aing, hareudang. Yok, saya begitu itu. Boga atuh aing mah emang nas ya. Aing haus ya, beli minum atuh. Ya wes. Teh susukan loba atuh. Cai susukan, Aisyah aing minum cai susukan sama lieur. Nyangus atuh ieu atuh, beli ya. Lah,
Aisyah mere duit sakieu, ieu mah cai aqua gelas hijieun. Menang atuh kasep, cai kiru hiji, cai bening hiji, tah cai kiru najang aing, cai bening najang maneh. Hari sia ka aing teh dasar atuh aing yang nu kiru sia teh. Geus lah atuh da sarua cai, meh maneh teh haus deui. Atuh nya geus aing beneran ka ditu. Kade tong lila kurang di daguan di sauk, kade nyimpang ngelaka imarana sok diomongkeun. Wah, atuh Aisyah ke penting ka imarana beuki. Ini cia. Nya geus atuh. Tungguan di ditu. Oh. Siapa menemu perhatian pisan ka aing teh, Beb. Bawa yok sorangan wae sia, teu bosen tah. Mun loba nanya ka aing mah siap kita sebeureun. Biasa we atuh sia teu kudu ngegas, sing nabrak sia. Bisa hayung balik. Hayu, sarunya aing, isi ilus sedih di dieu mah. Aturan jumlah sabun. Mun teu lobar ku aing senal loba ku aing dibaledog geuna. Sampai aing euy. Beb. Aing jigana aing nu poho ya. Naon? Raga sia tinggalin. Tas sia aing ngomong sembarangan wae. Sarung aing tinggalin di ditu. Kajian lah suka kita kebon deui. Ih, bisa nu maok, Beb. Eta sarung hiji-hijina warisan teh kolot aing deh. Ih, aneh sih mah, batur mah mari sampai kebon 100 hektar. Baiklah, aing mah yakin bisa sukses ku sarung eta. Bisa meuli kebon ratusan hektar malah. Miara tuyul meureun sia mah. Eta sia sembarangan amat aing ngomong teh. Nu sia juk baliklah aing ka kebon deui. Anggus we. Ih ka mana nu meuli cai teh? Wah bener ieu mah karana heula kitu. Yok. Aduh, Yo. lucu. Hehe. Nama. Iya geuning si doyok teh. Hah, terlucu. Sebarina sanu mah lucu atuh. Sugan aing atuh maneh trek ngahibur aing. Cingin diem mana atana? Caina. Caina. Nangan hiji Caina Aisyah mana? Murah duit nage geus mah logam, digorolong geus solokan ah. Tuh geus we cing sabar atuh lah nya. Ah, iya we atuh doaan. Oh nya geus atuh sok di doaan. Aing geuleuh nginum dah. Sia sisana aing haus pisan ieu. Yang, 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 yang. Naon Aisyah aing keur nginum ah. Mun aing haus goblok ih. Ah, jeung sia ieu. Aduh ini tega ka aing nyesakeun sakipan aing boga duitna. Aing haus pisan teu kuat isukana ku aing digantian. Oh nya geus atuh mainnya gantian nya. Geus atuh. Ya ah. Di Cia. Cia mana di kebon? Aing tadi nempo nama di kebon. Tadi aing panggil jeung makhlukna di jalan. Berarti geus balik eta si Iman di kebonna. Oh, meureunana. Orang baga ide ya. Orang ke kebonna terus nangkana gede si orang Tokyo. Emang usaha gitu? Asak mata di tempuan wae ge siga nama. Oh, hayu atuh. Siwa. Iya. Bagi dua ke duitna. Hayu aslina. Wih, sia kumaha jeung lagi tabrak sagala. Saya nu ieu di dieu. Kan kita tadi geus di dieu. Oh, banyak sepi itu sepi. Hayu sepi kalau mau kalah senang kon naik. Rek naon sia buka senang tatangkalana ge leutik. Oh, hayu tuh. Leutik. Kalau saya di rumah. Alah. Eleh. Eta saha jelema? Karek malik nangka aing eta budak. Woi. Itu geuning nu bogana. Ayo, di kapok. Woi. Ingat. Woi.